Wilujeng Sumping di Jakira Production Channel. Ulah hilap, komen, subscribe, like, share. Ingat pan aya Allah musalawas nganang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha. Mending lobakeun ibadah. Hirup di dunya mah kabeh ge moalilah. Keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana. Loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah. Ati pabelit jeung urusan duit. Hirup loba digogoreng jeung dengan nyeri ku batur omat ulah dibalas. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jamak karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri ati. Pan ngeunah nasihat teh ku geus ngarasakeun agring. Rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun perihna hate. Nyieun kahadean ge sing ati-ati. Utamakeun kaikhlasan hate. Mun eueuh maksud ngajak batur kade, tong sagala hayang kanyahoan ku batur justru eta nu mawa cilaka. Geura deukeutan Allah ku jalan ibadah anu khusyuk. Geura beresan hate ku jalan loba nginget-nginget dosa. Geura lobakeun kahadean keur bekal jaga urang balik. Prak. Geura hitung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun. Geus loba amal keur bekal jaga di akhirat. Nah yakin hirup bakal salilana. Yakin moal balik. Ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka. Nah sanggup nyang hareupan panasna seueur neraka. Rek iraha atuh eling lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam dunya.